Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Raya Sewali dari kelas 10 IPS 4. Di zaman baheula kapungkur mah imah-imah kuya teh nya di sisi muara. Saban poe kuya gawena ngan ukur ngahuma baladang kuya. Getol pisan kanu ngahuma na teh indit isuk balik magrib. Hiji mangsa basa manehna keur di human aya hujan angin anu gede kacida. Tatangkalan loba anu rurubuh. Kitu deui jeung imah sakadang kuya milu hiber katiup angin brus weh lep. Kalem meraga kaleuwih sakadang kuya atau tuh sedih kapisan. Barang balik imahna geus teu aya. Isukna kuya nyieun deui hiji imah anu teu tohaga bangunan ageung jeung kuat supaya ulah kabawa angin. Deui hiji poe kuya sabalik ti huma tuluy masak keur dahar sore. Sabot masak manehna kacai heula. Keur dicai manehna nempo haseup ngebul dina sahunan imahna. Kuya gancang mareuman tapi geus teu kaburu tungtungna mah kuya teh hing bae ceurik bari nampo imahna anu beak ka balem teh lila. Keur kitu ujug-ujug jol bae sakedeung monyet kolot anu geus loba huisan eta monyet teh. Ngomong ka kuya tong diceurikan sakadang kuya nyieun deui bae imah mah. Lain matak sakali ieu bae sakedeung monyet harita ge kitu bae aya hujan angin gede mah kuring rusak keur ditinggalkeun ka huma. Kudu kumaha atuh akalna supaya hayang boga imah anu awet teh. Gampang atuh kuya ngarah imah hayang ulah cilaka mah babawa bae ulah ditinggalkeun. Pek ayeuna mah maneh nyieun deui imah anu alus jeung kuat ke lamun geus ku urang pasangkeun ka teunggong maneh. Jieun pantona sakirana asup kana sirah bae supaya gampang asupkeun ka sirah ka jero. Eta ngomongan monyet teh diturutkeun ku kuya tuluy manehna nyieun deui imah nu alus jeung kuat nu gedena ngukur kana awak panto di hareupna. Ukur bisa longgor sirah paranti kaluar asupna bae. Saenggeus imah jadi prok bae dipasangkeun kana imah teunggongna. Ari sakedeung monyet nu ngamerkeun nana tah ti harita mah imah sakedeung kuya teh sok dibabawa bae di gagandong.